Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kasadayana murangkali kelas 7 anu ku Bapa dipika dedeh tur dipika nyaah. Kumaha sadayana dadaramang atuh pamugi-mugi sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, dijauhkeun dina sagala panyakit nya kitu. Panyakit naon wae wabil khusus penyakit virus corona kitunya, mudah-mudahan eta si virus teh sing dijauhkeun lah ti urang mahnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Murangkali sadayana tepang deui sareng Pak Eldi Kustian di pembelajaran bahasa Sunda kelas 7. Nah, dina danget ayeuna atanapi dina poe ayeuna Bapa arek medarkeun hiji materi anu ngeunaan nyaeta sareng iklan layanan masyarakat. Naon cenah iklan layanan masyarakat. Minggu kamari pan urang sadayana parantos diajar tentang keulinan barudak gitunya. Ayeuna lajeng deui kana materi tentang iklanan layanan masyarakat. Nah, naon sih anu dimaksud iklan layanan masyarakat teh? Nah, mung sata acana urang nyaho kana pengertian, sami-sami heula hayu urang sami-sami heula maca doa kalayan ngharapkeun ridho Allah Subhanahu wa taala nyaeta dengan membacakan suratul Fatihah satu balikan. Mari kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa urang sadayana diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Baik, murangkali kelas 7 sadayana. Naon sih anu dimaksud iklan layanan masyarakat teh? Nyaeta iklan teh warta atanapi pesanan-pesanan balarea ngeunaan barang sareng jasa anu tatawarkeun. Warta teh berita atanapi pesanan-pesanan balarea yang ditatawarkeun baik itu jasa ataupun barang gitu ya. Terus selanjutnya iklan nyaeta salah sahiji cara pikeun ngawanohkeun. Ngawanohkeun itu pikeun memberitahu, pikeun agar masyarakat tahu atanapi nawarkeun atawa mere informasi ngeunaan hiji barang atanapi hal. Kitunya hartos pangintennya naon anu disebut iklan lain. Salajengna aya rupa-rupa iklan. Rupa-rupa iklan teh kabagi dua. Kahiji aya iklan komersil atanapi iklan dagang, anu kadua nyaeta aya iklan non komersil. Naon anu dimaksud iklan komersil teh? Aya iklan komersil teh iklan anu ditujukeun sangkan masyarakat meuli produk anu diiklankeun. Kitunya. Jadi iklan yang memang ditujukeun ke masyarakat luas, kemudian supaya masyarakat luas itu beli produknya gitu ya, baik produk apa aja, makanan, jasa dan lain sebagainya. Kemudian pengertian dari iklan non komersil yang pertama yaitu iklan yang tujuannya keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kegiatan anu hade tapi henteu miharep keuntungan. Jadi ini mah hanya memberitahukan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, berbentuknya banner atau lain sebagainya, agar apa? Agar masyarakat luas itu milampah ataupun berbuat kebaikan yang memang di iklan non komersil ini tidak miharap ataupun tidak mengharapkan sebuah keuntungan gitu ya. Nah, itu rupa-rupa keiklanan aya duanya. Nyaeta aya ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Anu kahiji nyaeta henteu ngandung unsur komersil, tidak mengandung unsur komersil ataupun keuntungan gitu ya. Yang kedua, eueuh unsur produk. Jadi tidak ada
produk yang dijual gitu kalau di sini, baik barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga anu masang iklan layanan masyarakat nyaeta yayasan atau organisasi sosial anu henteu neangan keuntungan. Seperti kalau yayasan, sekolah, organisasi lingkungan, organisasi keagamaan sareng sajaba. Nah, yang memang itu organisasi tidak mengambil sebuah keuntungan gitu ya. Kemudian yang keopat nyaeta mangrupa atikan anjuran atawa uar pangajak pikeun ngalakukeun hiji pagawean gitunya. Nah, eta ciri-ciri iklan layanan masyarakat teh kabagi opat atanapi aya opat perkara. Sarajengna rupa-rupa cara mindengkeun iklan layanan masyarakat. Anu kahiji nyaeta aya iklan ngalui audio. Iklan audio teh berarti iklan anu kadenge. Nah, naon maknana nyaeta iklan anu aya dina radio tah. Baheula mah nya sata acan aya TV sok aya radio. Baheula ngupingkeun nah dina radio teh sok aya iklan gitu. Nah, eta termasuk kana iklan audio. Anu kadua nyaeta aya iklan visual atanapi iklan tinulis. Iklan visual teh nyaeta iklan anu ngan katingali hungkul yang kelihatan doang. Seperti apa? Iklan anu aya dina baliho, pamflet, poster sareng sajabana. Nah, seperti di jalan-jalan kita sering baca, sering lihat ada banyak-banyak iklan. Itu bentuknya mau pamflet, mau poster ataupun baliho gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada iklan audio visual. Naon iklan audio visual teh? Iklan anu kadenge jeung katingali. Nah, kadenge itu kedengar sama kelihatan gitu. Iklan anu aya dina TV, internet, YouTube, Facebook sareng sajabana. Nah, biasanya kita kalau punya TV, insya Allah semuanya punya TV ya. Suka lihat iklan di TV-TV, TV One, Metro TV dan lain-lain gitu ya. Kemudian ketika kita buka YouTube juga, sebelum buka YouTube tuh biasanya ada iklan Facebook, Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu rupa-rupa mindengkeun iklan ataupun menyampaikan iklan layanan masyarakat. Nah, ieu contoh iklan layanan masyarakat. Bapak cukur 2 hungkul masihan contohna. Ieu iklan anu non komersil gitunya. Nu kahiji ademkeun dunia sirah sareng hirup sirah nginum teh gelas. Nu kadua lestarikeun tangkal salametkeun bumi stop global warming. Tah kitunya ieu merupakeun salah sahiji contoh tina loba iklan anu aya di masyarakat. Nah, eta pangintennya materi anu bisa dipedar dina danget ayeuna. Salajengna nyaeta aya pancen mandiri. Pancen mandiri ieu berupa naon ngaranna teh pertanyaan. Aya 3 pertanyaan nu kahiji naon pengertian tina iklan layanan masyarakat teh. Kemudian nu kadua naon wae ciri-ciri layanan masyarakat. Terus anu katilu kumaha cara mindangkeun iklan layanan masyarakat. Kitunya. Jadi aya 3 tugas mandiri anu kedah ku hidup dijawab. Nah, jawabanna tulis di buku bahasa Sunda. Teras kumpulkeun ka nomor WA Pak Eldi kitunya. Kahartos sadayana nya. Pami aya anu henteu kahartos mangga taroskeun ka Bapak melalui via chat WA. Kelas 7 anu ku Bapak dipika deudeuh tur dipika nyaah. Nah, sakitu wae panginten materi dina poe ayeuna. Mudah-mudahan aya mangpaatna kangge urang sadayana. Mudah-mudahan oge barudak sadayana kelas 7 ngalarti anu parantos disampaikeun ku Bapak kitunya. Musak itu ala kadarna hai urang sami-sami wae tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.